lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid Caringin nyokot cai parem cek nyana parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karobah kumaha nu mantap urang di zarahan ge eta pohara jasa Syekh Asnawi mah di dieu nyana mah tadi hareupeun masjid parem geus yang 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinereng Islam. Shalawat jilareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para rekan-rekan seperjuangan waktu di dieu khususna umumna para rekan saantero para tokoh masyarakat para santri wabil khusus pisan keluarga almarhum al-maghfurlah nudina kesempatan ieu alhamdulillah almarhum al-maghfurlah ngundang urang tina undangan almarhum tergerak hate urang ku bersihna meureun almarhum al-maghfurlah jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan-gangguanana ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu karinduan ieu lah anu hese dijabarkeun hese dicaritakeun lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum al-maghfurlah
tanda meureun sakumaha tadi kabersihan hatena. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri, intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al ulama'u warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim. Anu harita kazoliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis, kelenteng gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskan ku para sahabat, para tabi'in, atsbat tabi'in, datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal. Teu beres Ki Jamal. Lumayan lah malnya. Yang sameli Fortuner eta si gara-gara nama jeung Ki Fudoli. Hancur jai. Atuh mana warasatul anbiya. Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan taakur jeung Al-Qur'an babad habis. Taakur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki, nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh, bahkan rek dibunuh Kangjeng teh Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah, sugan teh di Madinah teh rek nyantai, horenganan perang. Barang Ki Jamal balik dicaringin, Ki Fudoli, Ki Nurjaya, ya Karim, ganti mobilnya sering biasa. Jadi berjuang. Kos gitu ya, oh masalah sih Ji, biasa bae sih. Oh masalah tuh. Tuh kan, atuh barisnya nama karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun urang baheula teh diseret, karuhun urang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala kaistana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya ge meureun hayangeun
diondang ke istanangan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana sapira mencitan sapi nya kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh, pesantren makin eksis sebab dititah teh berjual, ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan. Di zaman Belanda memeh merdeka, masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui. Bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ka ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu leuleumpangan ka pendopo naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah urang masih kene himeng ketika urang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Ja merdeka geus, bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah iyalah mun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon. Jawab atuh Ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun? Tuh. Masya Allah karim. Sakadar engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon. Guru kula ayah Banjar. Guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bah lah pokoknya mah tamat pengen aya nu teu kacoret mah cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek itu lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah ayah Banjar teh istimewa, kemudian ka belah dieu ka Mama Bakri sangat istimewa, komo ka Gentur ka Keresek Mama Keresek. Mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama Keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama Keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman, duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jana mah ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh aya Karim teu kaharti tapi lamun ngaji masya Allah capetangna luar biasa eueuh be galak gelep-gelep tapi lamun ngobrol teu kaharti tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang yes. Mun ngaji teu arti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya mah. Ieu mah sakadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi, Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh masya Allah luar biasa
ngaji Bukhari, ngaji naon gitu ngaranna Ukudul Jumat dicoret, terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca. Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanang Haji Jamal. Eta kan eta Buya mah. Salah satu keistimewaan Abuya anu kukula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula mazantren di Picung di Aang Baden aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mah meureun urusanana batin, urusan haram, urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula. Terus tujuannya nama kolot kula bebudak ente terus akhirnya dek nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat haju nyurahna kikiran bae mun aya Haji Jamal dipentas sigana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-muridna. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker. Atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun ku kiai teh datang amarah ih jaman sababaraha kali ge teu kaharti bae cek eta. Ta etalah ahli-ahli batin mah seperti kos kitu. Mun harita ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicare kanan bae unggal minggu nyana ku Abuya. Sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo. Gitulah guru-guru urang. Kadieulah alhamdulillah sangat piawai. Kula sering lalagaan jeung almarhum, sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar. Kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat, akrab anu luar biasa, katawaduanana nu pohara. Akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan bae. Terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakeun perjuangan para ulama hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler hartina pisah antara agama jeung kahirupan, negara-negara agama-agama. Sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara. Atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih. Negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing. Geus perekonomian ge atuh disebutna kapital, kapitalis, liberal lantaran metodena metode meunang nyieun manusia, kumaha ngeunahna manusia, perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul. Kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara. Sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Adam lain sebagainya. Ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara. Datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada
urang haju hihi berante parugu mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara. Perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang, DPR mana nu endek ngabela, bupati mana nu endek ngabela, gubernur mana nu endek ngabela, sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ke pemerintah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya na sakikituna. Di satu meureun mun di duniana beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti. Nya mangke jeung Haji Pendi ka Kenca, urang mah kakatuhu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diperjuangkeun kumaha bae ge lain rek memperjuangkeun agama, lain rek memperjuangkeun syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat. Setelah ku urang diteliti jeung dikaji, baca ku urang, ngobrol urang, telaah ku urang, moal kapanggih datang ka kumaha oge. Geus sabaraha menteri nu talar Quran, sabaraha gubernur talar Quran, di DPR teh talalar Quran, tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia. Hanya ieu nu memperjuangkeun agama. Innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae. Ya Allah, aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung. Suganteng perjuangan agama horenganan ganti mobil. Masalah siji biasa bae sih. Alhamdulillahirabbil alamin kusakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran. Jang sakadar gambaran oh kitu horenganan. Manta kaju Mama Bakri cicing, Ayah Banjar cicing, Mama Syatibi cicing. Abuya lain teu paham haju cicing. Di dieu almarhum almaghfurlah haju cicing. Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan. Tapi haju kabelah dia na cicing, haju ki Nurjaya ge cicing na mah tama odop saudara lain. Teu jaho nya. Seperti eta jang sekadar skema gambaran. Yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi. Gula hayang nyaho duet kitu tah. Kumaha coba reaksina? Nyada di jalan ge geus ngomong bae we Badus Salam bejaan duetkeun. Cekula teh lain diduetkeun, adukeun habak. Suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran. Tambah ku makharijul huruf, ditambah ku seni-senina. Geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh. Urang ngadengekeun Kiai Badus Salam, Kiai Rajib jeung nu sejenna. Abet teu betah. Coba ngadenge si eta. Coba ya. 5 menit bae. Asana perep daratan bah. Aya nu ngeunaheun ngajina, aya nu ngeunaheun cicingna. Nah isi mah ngeunaheun cicing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata lamun urang nyuk surga lur mapai tapak baheula
Aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihis salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, Masya Allah, belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud, perang. Nabi eueuh nu teu perang, kobe perang. Kitulah perjuangan agama. Urang kuari can pernah perang urang mah. Di mana diajak perang ge jauh daek nyaho teu. Jeung di mana daek ge atuh pencana ge kan teu bisa. Atuh ki janapi ban geus kolot. Aya ki jundan nyaho bisa nyaho teu. Nah, iya baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna. Lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hizib. Kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hizib. Jadi begitu balik lain magahan ngaji hikmat. Atuh ki Nurjaya pan magahan ngaji henteu hikmat henteu. Kamat. Setengah-setengah. Tapi nu jelas mah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul. Boh di Indonesia mah boro-boro perang atuh merangan agama, merangan jahe gitu terus bae. Santri ge geus puluntang palantingnya geus nyawa taruhannya beuh pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, Masya Allah, nu paling istimewa suarana. Suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan. Kafal maul jari anjiryani, ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur, wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani. Mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur, cai nu keur lempang ret eureun. Masya Allah. Wa taskuduhu buburiyah, angin keur ngagelebuk. Masya Allah, eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan. Wa tuzillu at-tairu, manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmatna ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Wa tatuful wuhush fi mihrabi, eta manunggaran hewan-hewan ti mimiti jangkrik, simet, ucing, munding, segala sapi, wah geus ngeriu ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Nikmat luar biasa, indah. Maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihis salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan. Bakal lah manya pamarentah nu ka sorga ya urang lah, kecuali iya hiji cantang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara. Masya Allah, nikmat. Pokokna lamun kadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud, lapar jadi seubeuh, leuleus jadi gagah. Mun urang ngadenge ku suara Haji Pendi sabah lapar, dibalik kurang kuat leles. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa itu mah jam. Masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur, disiapkan tempat teh jang hewan-hewan, disiapkan tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna deui, nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran ngeh manusia, tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam, begitu Kangjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun.
manuk nu biasa halali bercaricing di luhur ieu mah endahan ngararising hi berjauh kitu kene satu-satu hewan atuh tata dina ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah masya Allah pernah nyana jadi imam ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh loba nu sebenarnya nu dipasang di Mekah konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia ku ari keur kompetisi di Mekah tina suara makharijul huruf lagam dan lain sebagainya tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih ku ari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah. Ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih kena digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus jadi nilaina kudu 90,100 nah ieu nilaina 89 kurang hiji. Nah hai Ki Jamal nilaina teh nya nama teu kudu 100 menang 30 bae ge lulus tapi menang 3 doang teu lulus kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya di luhur kebo tapi ya Allah ya Rabb aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah Kangjeng Nabi Daud ngahuleng aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara-suara ieu keneh jelemana aing keneh aju diangkat Nabi ku Gusti diangkat Rasul ku Gusti kunaon ieu jadi kieu bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud masya Allah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun ku ari mah kenceng teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun ajib heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah tahazzun wa tahassur ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu darekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat ku ari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana ku ari mah Daud jeung bajedeg maca Zabur mah baca bae kula balik heula percis ku saji pede mah maca nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah ge indit itu kan parah aja sampai tawa biasanya makan mustame doang nu indit ieu lu boga imah da ge indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah. Nah aya naon tuh terjadi akhirna badahanana ceurik ka Gusti Allah ceurik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam suara ieu keneh jelemana ieu keneh zaburna ieu keneh dibaca seperti itu tetapi kok berbeda atarhamu ya Rab apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba ceurik abdi nying ceurikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta keung nyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikanana nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zohirna Kangjeng Nabi Adam
Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah, turun sia Adam. Keluar sia ti sorga Adam, bawa pamajikan sia, ulah mawa sahlai pun pakaian sorga. Lain milik maneh mahkota-mahkota sorga, tenden di sorga. Maneh turun ke hadap sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia. Kangjeng Nabi Adam ngahuleng mantak horeganan suara teh suara bae, makrod mah makrod bae, ilmu mah ilmu bae, maziah mah maziah bae. Ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad, boro-boro kakarak kiai, dikiaikeun ge nyaho benernya henteu Kiai Haji Nurjaya, Ustad Haji Jamal, Ustad Bajingan Fudoli, tambahnya nama dua jeung bajingan. Itu kakarak Ustad Kiai. Sakitu geus jadi mama ge. Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah. Eueuhna naonan. Sakumaha tadi majelis sakitu gedena, pasantren sakitu agrengna. Tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Langsung Kangjeng Nabi Daud ceuri ka Gusti Allah, cak Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun. Aing mah teu kudu diinget-inget, geus sia inget bae. Komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia. Tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi Daud, ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula. Sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud. Ieu teh si horeng meureunanan jang urang. Sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna. Tetapi ketika orang ningali di saantero Garut, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun. Nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi. Lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina. Jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arifus somadani. Tapi pan Masya Allah meureun hanan tuan Syekh ngamuk meureun. Tuan Syekh ngamuk. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakara kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang aya dokterna dicoba urang datang ke dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian kuari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ka Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu salat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana sih milu salat tapi sarakaat nyana miluna haju geussan nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahueun saha anu bebeja tak ka ditu bahwa aya nu milu salat sarakaat siapa itu aneh ta Habib Lutfi
ketika kula ngimpi aya sesuatu impian menang 2 poe manehanana nyaritakeun ki ucing ngimpi anu kok bisa nyaho. Masya Allah karim. Ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah, kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan, kemudian sholat titah sadaekna ku askar beres ka hotel. Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon. Tahu nggak itu askar siapa yang ngawal? Saya bisa nyahuan gitu. Nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahueun kana kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa. Nyana mah kuari atuh lelempangan ka mana ge masalah sebab hatena geus teu rubah. Keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu. Nah ieu urang besi boga kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu. Nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu. Nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet. Nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep. Oh ini mah biasa tah mah. Watek tah mah. Oh masalah tah mah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama. Hartina urang teh kelas-kelas salapi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditu geus lain agama. Sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salapi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim. Lalagaan ge lah lumayan gitu ki jamalnya kitu urang lalagaan we heulanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding jeung batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta. Tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah, urang silih beresan, silih rapihan, silih nasehatan, abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat, iyalah urang nu memperjuangkeun syariat di Sabang sampai Merauke salapi luar biasa. Mun kukula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur, ceramah di Jawa Tengah, kiai ceramah anu di Jawa Barat, kiai ka salapi anu sebagian geus eueuh, sebagian masih aya keneh. Nah ieu perjuanganna anu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah. Nah lamun diperbandingkeun perjuangan jeung kejahatan urang kuari inggis. Lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah. Lamun baheula dijajah melalui senjata, kuari dijajah urang melalui politik. Urang kuari geus teu bisa kukumaha lantaran politik urang dijajah ku kafir, ekonomi urang dijajah, budaya urang dijajah. Geus nyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, bidang budaya. Urang makan jalan di tempat. Sementara birokrasi terus kumanehana diopenan, ganti presiden, ganti menteri, ganti presiden, nyana makin menjadi penjajahanana. Urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangan nyana menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho. Lanjutan nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi mual di pangeran-pangeran ku Kristen, Katolik jeung Protestan lamun Kangjeng Nabi Isa teu ngabogaan kaistimewaan sangat menonjol. Dianggap keistimewaan Kangjeng Nabi Isa eta adalah merupakan geugehan Gusti. Cek umat Kristen ai Isa nama emang manusia da dilahirkeun ngan pangeran nyurup ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa. Tadeuy pangeran. Surap-surup teu puguh. Sakumaha hajin. Dijelaskeun di zaman Kangjeng Nabi Isa teh ku kaum Hawariyun.
Isa mah lain pangeran, manusia biasa. Nabi diangkat jadi rasul. Diberilah mukjizat nu kamari dicaritakeun mukjizat sakitu luar biasa. 8 mukjizat menonjol terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Hiji, orok bisa ngomong. Lantaran Kangjeng malaikat Jibril dipiwarang ku Gusti Allah. In ayatuka biruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kemudian nyaho bae kana naon. Teu pernah belajar di sasaha anu ngawurukan Kangjeng Nabi Isa tapi nyahoon. Isuk bakal anu pageto bakal anu minggu hareup bakal anu nyahoon Kangjeng Nabi Isa. Bahkan unek-unek nu aya di dada manusia ditebak ku Kangjeng Nabi Isa. Nyahoon guru bingungan ka Kangjeng Nabi Isa. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Bahkan nyen mamanukan ditiup hiber jadi manuk beneran. Dan lain sebagainya nu kamari lain letik-letik keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh. Mantak dianggap pangeran ku Kristen teh cek kaum Hawariyun lain pangeran tamah Rasul Allah dibere mukjizat nu engke di akhir zaman ulah-ulah Kangjeng Nabi Muhammad cek kaum Hawariyun ya umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu. Lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa. Nabi Muhammad engke mukjizat da pohara jasa cak kaum Hawariyun pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nu bere karomah. Di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara kaukat nuturkeun pelet tamatuh. Ta eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid Caringin nyokot cai pareum cek nyana pareum kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu pareum di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantak urang di zarahan ge eta pohara jasa Syekh Asnawi mah di dieu nyana mah tadi hareupeun masjid pareum geus yang 3 kali nu di ditu nu pareum. Urang mah diparem-parem di dia ngagebrah. Masyaallah. Geus pokona mah hese wali mah. Atuh pan aya jelema deuk ka Si Abdul Qadir awewe. Terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di Bakekeng. Nyaho teh di Bakekeng? Tah eta bahasa Bakekeng model tah. Eta teh Inggris asli. Di Bakekeng. Dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus dibakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna ta eta teh geus tinggal der asal kenop dipencet dur kumaha eta awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna. Begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir, wah dek di sinan bakiak dicekel dibalangkeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha. Eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae. Dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir. Masya Allah. Teh eta teh masih kene kakarak sakalingan puyeng doang. Ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agisni cak eta awe tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agisnian cekel deui bakiak sakali deui juager bae
atuh geus puyeng enggak saya nyaritakeun untuk kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh banget eta bakiak gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlati karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah mal bisa tuh orang hayang karomah ibadah hayang karomah tuh istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tuh kasih mah ai ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teh hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teh hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere ku batur diagung-agung teh hayang Gusti abdi diagung-agung besi hanas di dunia diagung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh maneh hayang sorga teh hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pada teh hayang ka Gusti teh teh angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tahajud hayang sorga tuh sorga aja salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu sedang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyeuna tuh eta geus para tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola tuh kudu muter-muter tasbih tak eta tuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu tadina hayang ka akhirat ka surga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam kuari maka Allah bae geus aya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun iwal teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema bab pembahasanana beuki luhur beuki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana tah cekel Gusti nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mantak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sababna nyana ngomongkeun Allah teh kula anallah kula Allah bunuh bae padahal teu salah di akhirat pangheulana ka surga cek Syekh Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kudu bodoh atuh nu pinter mah kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantap makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah aja ditanya Aisyah asa aya Allah di mana di dieu jagana asa aya oh berarti dinya aya Allah itu kan sasar pan Allah mah bi ghairi makanin eueuh tempat sugan dihareup ditukang digigir di luhur dihandap aya nyebutkeun di dieu aya Allah atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid hate asa aya we di Allah teh di dieu tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali lain wali nikah mah teu nyaon nya mah kangenahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancub kadinya nikmat ibadah moal aya tuh iyalah kaum hawariyin ngajelaskeun wahai manusia Isa lain pangeran Isa lain Tuhan Isa mah nabi diangkat jadi rasul diberi karomah
Rasul mah tekadkeun ku maneh Nabi Isa Nabi Rasul lain pangeran geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh saenggeusna diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nage geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh wah geus disembah-sembah geus dikieu-kieu asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna hayang anu coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade digerokeun kotok kade di kotok nuturkeun coba pencit Isa pencit coba goreng digoreng coba dahar ada atuh babarengan dahar mah dahar coba hudangkeun deui gom ya kotok hudang diinilah hudang deui kongkorongok berangkat Isa pohara jasa atuh lamun urang bisa kos kitu atuh mencitan kotok bae urang sugeuseup mencit kotok goreng jeung keluarga gom bismillah hudang deui isuk kecitnya moal beak-beak hiji ge asana teh urang mah geus ngaco bae sih ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun Kangjeng Nabi teh mukjizatna bisa ngocor cai tina ramu jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus moal diberes ya mah niatna ge kos kitu moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate aing mun bisa hiber mantep deuk ka mana aing hayang ka Bali ialah kaum Hawariyun pecinta Kangjeng Nabi Isa cek kaum Hawariyun Isa kami ieu ngabela anjeun luar biasa eueuh deui Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun aya naon cek Kangjeng Nabi Isa idh qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah mun koti jeung ayat anu awal ieu mah geus we nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa kumaha emang pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam kieu ngomongna he Isa hal yastati'u rabbuk apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa ayunazil alaina ma'idatam minas sama pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit coba eta kami dek karumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun coba anjeun ngadoa menta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan wih eta permintaan lain lalagaan pohara mah teh menta kaum Kangjeng Nabi Isa pengikut Kangjeng Nabi Isa pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun menta ka Kangjeng Nabi Isa hei Isa coba turunkeun di langit hidangan kami supaya neuleuh Masya Allah mendet jadi rasul teh berat kitu keneh jadi wali emang kumaha gitu teu meunang salah kitu keneh jadi ulama teu meunang salah ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'wat mah sing hade
mentek Kiai itu menang nyapa lain Kiai nu sok supasapa mata mah jawara nu kos kitu mah cek mantog sia kitu bener bae anakna mantog jak aing ge sia teu nurut ka aing paling mah boga telu jawara tah mah Kiai beulah jelema di Ciduhan Kiai di Ciduhan alhamdulillah mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna kitu kuduna Kiai mah aya nu nakol ceger kahulna alhamdulillah sakieu ge aing mah teu paeh ditakol ku sia nuhun geus teu masalah jadi ngeunaheun ieu mah tuh Kiai kekarek di Ciduhan goblok sia boga sabar letter sia Ciduh ayo ngadu Ciduh jeung aing sia itu lain Kiai atuh kos kitu mah Kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah diomongkeun dijauhan ku muridna ke deukeut deui engke dibere engke dipenta eta Kiai ngaranna engke diagung-agung engke dicaci maki dipenta datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta Kiai nya henteu cak Allah sia ka aing ketika sia diagung-agung tah pangagung teh ti saha tekad sia ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga manzilah boga derajat teh moal naik tapi lamun dek diagung-agung pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun sanes nu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki jeung cercaan teh lain ti manusia hakikat mah ti Gusti nyanggakeun deuk diagungkeun deuk dicaci maki abdi mah dadet ka Gusti bae hamba ai naik ya naik ka mana ka tanggal kalapa tuh jadi lamun can dicoba can bisa tuh ketika dar diberean tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana ti Gusti sanes ti murid eta nya datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta hah sia sata ti Gusti sarua bae dibere teh Gusti ya teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadengnya bisa kakalayangan hiber bisa mustajabud da'awat jelema cara lager eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyanana mah embungeun ketika dicobana pahit anu luar biasa pahit kama kapahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pugu nya namanya nyarekan bae ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar tapi di imana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis teh gede pan Sidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bae lah aing dek bebeja ka Sidina Umar pas datang ka lawang Sidina Umar keur dijerot can kaluar cicing bae didengekeun keur dicarekan ku pamajikanna teu ngalawan Sidina Umar teh teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade. Geus lila mana? Geus. Aya naon? Lah teu kudu caritakeun akur naon kitu. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan goreng jasa akhlakna. Maksudna, isuk nyarekan, sore nyarekan, ai prak datang ka dieu tuan ge keur dicarekan. Atuh sanasib. Atuh kula mending balik. Hoy kade dengekeun kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mang nyeuseukkeun nu kudu nama aing nu nyeuseuh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju-baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mang nyeuseukkeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan ai pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu jaheu eta inget ka dijana wah kajeun teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe kitu ja muhur datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina
inget ka Sayyidina Umar we jangan gitu. Masya Allah tuh. Eta teh naon? Begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing we ronjak naik pangkatna. Carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjak naik deui. Beki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun jasa salat. Pernah nanyakeun ka Gusti, abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget dengan ka Gusti dong. Di mana ibadah naon abdi? Oh, ilham turun. Umar, ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan. Jadi maneh nemah jasa tan, mantak urang ge engke mah bebeja ka pamajikan. Carekan aing atuh. Atuh aya yang dicarekan mah ulah. Ulah tamang geus nasib-nasib bae geus. Mendak hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak. Hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna, di Garutna, kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak. Garak sungut maksudna. Teu ngahiding aya sasaha, teu ngahiding sasaha nyarekan bae. Eta pamajikan aja urang sebagai murid nabu, pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna. Kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran. Masya Allah. Mantak anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng. Teh kaum Hawariyun mintana ka Kangjeng Nabi Isa lain lalagaan. Ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa henteu nurunkeun hidangan ti luhur langit. Kumaha cek Kangjeng Nabi Isa? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Cek Kangjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun, we kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae. Eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah. Lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah. Sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieunnan ayat ulah sok sambarangan. Bu, tama pamentaan anu lain sambarangan. In kuntum mukminin, lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah, ngimankeun ka kaula sebagai rasul, ulah sok menta anu macam-macam. Kumaha teh ngajawabna? Qalu nuridu an na'kula wa tatma'inna qulubuna. Cek kaum Hawariyun, wahai Rasulullah Isa, kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami. Hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit. Hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat. Nomor kedua nawatauba inna kulubuna hayang tentrem hati kami hayang leuwih mantep keyakinan kami. Lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul, tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah, iman ka anjeun sebagai rasul Allah. Ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami. Masya Allah. Nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana. Jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi, anjeun teh diangkat jadi rasul. Tah lantaran geus gadeul ku kami mukjizatna, kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul. Wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin. Jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mukjizat. Nomor kedua supaya tentrem hate, nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul. Nomor kaopat nakuna alaiha minas syahidin. Wah mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian.
dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikirku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan di samping eta deui motivasina tujuan anak sakitu bagus hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nyana ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina maidah Kangjeng Nabi Isa langsung ngala wudu mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih bersoleh heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula sanggeus salah kemudian tawaddoa ngala wudu sanggeus tawaddoa masah make baju heula nu rapih ditunjukkan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih urang mapan make batik di dieuna aya deres si Semar mah cepot aduh dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya aduh rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik Kangjeng Nabi Isa terus unjukkan pasolla rakaataini salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa Masya Allah pohara nya jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta ar-rasahu wa ghadda basarahu mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa salat rakaataini salat 2 rakaat beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa sanggeus satungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma he Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran mu'azimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian Masya Allah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan
bakal nurunkeun kahidangan sakumaha-kahayangna. Cuman kade famayakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun. Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana pohara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu. Ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur sanggeus diturunkeun. Pamay yakfur sahaja lemah nu kufur ba'du sabada diturunkeun hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna. Beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang. Wah jelema geus 100.000 ngayapa di Yerusalem ngayapa yang terus teu kadeletung-tung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikeun panatu ieu mah langsung rep ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang reuk belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turun hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan idinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum di luhurna mega di handapna mega cahaya anu luar biasa masya Allah bisa dibayangkeun ku urang betapa poharana kejadian tersebut turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama eta malaikat teh nampa reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede dibungkus maka kain beureum sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka masya Allah eta teh bunga mah aya ngan sieun bunga kabeh jelema teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueun nu nangtung eueun nu robah sanajan lapar ditahan tetep di jero majelis bae nya. Terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kahara yang anjeun geus turun ti luhur langit sok geura gadalahar ngabaged kabeh ngabaged naon ngabaged sidakep sinuku tunggal terobah setik-etik acat kaget luar biasa percis jasa kos jelema bobogohan bogoh jasa kuari kawin haju di luhur kasur ngabaged nya geus dibukaan ngecek siga naik gerantah ngabaged baheulana kaget lantaran nu gunung dua kaget ieu sarua kaget
kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa aya geura dahar ieu hidangan langsung ti Gusti Allah didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus teh dibuka alaiha sab'atu argifah ayat 7 roti nu harebak juara ragus biasa wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar tetep embung kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula kok kuari embung sieun maneh heula kula mah pan tilok dahar cak Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah aya geura dahar embung tetep kudu anjeun heula maksudna sieun besi naon racun dan lain besi diracun mah nya ti luhur langit diracun embung tapi tetep ai kudu ngadahar ti heula mah embung kami tah eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yakulu minha coba anjeun heula nu pangheulana ngadahar kami moal waka ngadahar kunaon Sam'un sieun empan tepuguh karuh tulun di langit jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin tu amid dunya hadza amin tu amil jannah apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza lain kadaharan dunia lain kadaharan sorga naon atuh walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ke dunia lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mah pan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah fakulu coba aya geura dalahar bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi ya ruhallah tetep kun anta awwala may yakul min anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetep teu sanggup cek Kangjeng Nabi Isa ma'adzallah an akula minha yakulu minha man sa'alaha makhaufu wa yakulu minha heran cek Kangjeng Nabi Isa maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mapan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai praktis aya kula aya khaufu kunaon sareng ieu lah tuh ayo geura dahar tetep embung kami heula maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir di hareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awawa 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngan cek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar teu meunang dihianati dengan cara disimpen jang isuk ulah aya jang isuknya nomor kadua ulah aya simpenan saeutik oge nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah tailah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat
berarti kudu tambah yakin. Nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk. Siap? Mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa. Kadaharan nu luar biasa ngeuna. Kabeh kaum nanti yang ngerasa istimewa pisan ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isu hoop asupkeun ku nyana ka dieu ka kantong percis kos ustaz aing ngariung bae kitu merekat berarti tiba heula eta berkat teh aya eta teh berkat teh ngaranna Kangjeng Nabi Isa mangese indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe 40 poe teh terus-terusan berturut-turut salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah geus can ngomong geus turun deui isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar. Bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa, wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar. Ieu mah jang fakir miskin bae. Fakir miskin datang deui tetep nu sugih mah hayang bae. Belum tah nu sugih. Emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih. Cek Kangjeng Nabi Isa, ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin. Instruksi ti Gusti Allah, nu sugih mah teu meunang. Lamun nu sugih ngadahar, adab bakal datang. Tetep bae nyana nitah nu susah. Aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bere duit bawa ke ka aing teuing nya geus atuh jadi berarti nu susah teh ya eta teh dia jadi comblang nu sugih jadi diperintah bawa perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nu sugih teh geus baru susah kahesean nu sugih ge kos kitu bae masyaallah tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nu sugih mah teu meunang endahan nu sugih terus bae saenggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae nu susah diperintah masyaallah. Jadi lain jang nu susah mah makin kecepet baik nu susah mah makin susah baik nu susah mah makin parah susahna tiba heula horeng kos kitu teh lain kuari baik nu susah makin susah baik kuari pemerintah tinggal pemerintah untuk rakyat dari rakyat kembali ke rakyat typodol zero mana pibuktieunan nyana bae numpuk-numpuk harta luar biasa di anu sabau barau mana lambaian tangan dari pemerintah lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana geus digawe ge bingung dasa Isa ira lain mikiran gaji mikiran ira aing di PHK asana moal kobol deui hese hayang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah makin susah dek dagang ge hararese we dek dagang teh diusir deui tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah nu susah makin susah bae nah ieu ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa kulantaran titah ulah merekat tetep merekat nu sugih titah ulah tetep bae hayang. Nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa ngadua Kangjeng Nabi Isa ya Rabb cukup Gusti dugi ka dieu bae cukup 40 poe cukup kumaha eta kaum ditanya ku Kangjeng Nabi Isa kumaha ye tambah keyakinan apa henteu ieu mah sihir Isa nu datang teh kami nyaksikeun weh tama kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun bae Isa babalik kuari babalik nu tadina geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa bawa Kangjeng Nabi Isa teh eta rasul sebagian umat teh balik wari malah kafir ka Kangjeng Nabi Isa kufur teu percaya nyihir-nyihir ka Kangjeng Nabi Isa atuh ka Kangjeng Nabi urang ge sarua bae atuh ka urang mah ye ka urang geus komo atuh kiai ngomong kiai lah kiai didenge
Kyai ulah sok pati didenge kusia nyaritakeun segala kredit haram, ieu haram, itu haram, sogok haram, da ulah pati didenge kusia moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah. Geus kiai mah keudang ngocoprak bae. Urang kiai mah kiai atuh geus. Tetepan lobatan nu ngomong geus kitu di Cikupa hiji, teteh nu ngomong di Jati hiji, ngomong gitu teh di Sepatan hiji, teteh. Atuh loba bae geus ngomong itu ulah pati didenge kiai mah. Geus bangior jaloba kiai anu ngamenangkeun kana kredit urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae. Sogok nyogok kiai ngaramkeun urang mah nuturkeun kiai bae nu ngamenangkeun sogokan ja kiai jadi Golkar loba keneh. Ya lain nyana bae kiai mah. Tah geus karar itu bae eta kadenge jasa tah. Kadenge jasa ku ceuli. Atuh boro-boro ka urang. Ka Kangjeng Nabi Isa ge ka Kangjeng Nabi Muhammad komo atuh kitu atuh komo urang umatna teh teu aneh antepkeun bae geus sacablakna sumut geus sarojeng manuk kera kabek ka ditu kayak karasa geus paeh manyana. Nah ieu kumaha ieu bareng kejadian kos kitu deh Kangjeng Nabi Isa dakwah sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna ku kaumna nu kadana nu tadina anu komo nu tadina teu iman mah beukeuh teu iman ieu mah nu tadina iman ge haju kuari kalalupur hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa sebagai Rasul Allah rep peuting hararees begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi bangetna berubah nyana nunjuk sia jadi monyet sia ge cak suara sia jadi babi sia kudu jadi babi loh ngomong naon sia ge kabeh emang jadi babi gitu aing jadi babi barang ngacak kabeh jara di monyet jara di babi iyalah langsung pantah digecek Gusti Allah awas pamayakfur cek Gusti Allah tadi dihandap geus dijelaskeun sajelema anu kufur sabada diturunkeun ieu Maidah faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin cek Gusti Allah awas lamun sia kalalupur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan nu can pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen siksa ku aing iyahan pan waktu Kangjeng Nabi Isa dakwah mah begitu kajadian tetep pokoknya nak menang nikmat teh endahan diisukeun ka hiji nomor kadua nu sugih teu meunang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kangjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiding tengah denge tengah jeding karena dakwah na Kangjeng Nabi Isa etalah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi naudzubillah min zalik wa min zalik kuari ge sebenarnya mah dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet aya nu geus ngabentuk babi komo di kota mah almarhum hirup kene aya jelema di Lampung lempang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid kedaekeun salat aya gadaeun salat di mushola nu jore biasa terus dedeleuannya nangis embung neuleuh manusia datanglah ka dieu ka almarhum ngobrol sanggeus ngobrol puncak obrolanna geus ta'aruf dan lain sebagainya kitu cek jenna teh dedeleuan kula ti Merak datang ka dieu teh masjid teh pinuh ku tai mendak ulama di mushola nu rombeng teh nu ku batur diulah-ulah ulah salat di dinya cenah teh rombeng tetep bae ulama salat sebab etalah nu kadeuleu bersih ku kula kahiji nomor kaduana neuleuh jelema cenah Kiai ti Merak terus satengah sarang terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh hanya sababaraha gerintilah anu manusia kabeh hampir monyet jeung babi entek ku almarhum teh geus ulah loba omong kuari mangadoa bae ka Allah supaya dedeleuan eta dicabut sebab eta keur dikasapkeun ku Gusti Allah di dieu lah ngendong sapoe sapeting
sabada subuh bebeja dedelean kula geus biasa deui balik deui ka Palembang etalah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna datang ka dieu gendong sapetik balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager cenah kiai ku ari mah dedelean geus biasa deui neuleuh jelema teh keur dibukakeun kasab eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh ku tai nomor kadua pinuh ku kotor nomor kadua neuleuh jelema babi neuleuh jelema monyet babi kuari tinggal dibuktikeunana bae kos kitu sabenerna tinggal lain dibuktikan kuari lamun dibuktikeun mah bakal kos kitu sebab leuwih-leuwih ti kaum Kangjeng Nabi Isa tuh nu kuari mah titah ngazakat atuh henteu titah ulah nyogok atuh nyogok bae geus diaji ge masih nanyakeun keneh bae kiai sugan cenah anu ngamenangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik cenah siban neangan kaol leutik ku hayang-hayangna sugan kredit anu dimenangkeun dedep nek nurut dek teu nurut urusan sia aing nek nyampekeun teh sakitu bae kredit padahal kuari haram titik sogok saja sugan aya nu meunang haram mantak ieu mah lamun dibuktikeun ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kangjeng Nabi Isa monyetna ge lamun ti Kangjeng Nabi Isa meureunanan monyetna teh ieu mah monyet leutik ieu mah monyet gede asana meureun bangsa uwa-uwa ieu mah Masya Allah geus parah jasa atuh geus teu ngadenge teu ngajeding teu ngadenge teu ngahiding ana ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu naon kitu ngaranna disampai-sampaikeun ku para ulama geus teu ngahiding ku aing eta teh sarua kitu kepanjangan tangan ti para ti Kangjeng Nabi yakni para sahabat dilanjutkan kepada tabiin dilanjutkan ku para asbat tabiin dilanjutkan ku asbat terus datang ka kiwari mantak sayangilah diri urang karunyaanlah diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwalti urang karasana engke geus maot anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta ajungan saukur mah hijang dahar doang di akhirat urang disiksa rugi amat kuari hanas naik motor sabaraha ngeunah sabaraha henteu make sistem Yahudi make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat mendingan disalametkeun bae urang dagang urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakarak urang meuli nu kes bae kitu keneh digawe make sugak-sogok lah daripada cenah kiai kuari mah jaes lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teh jadi PNS kumaha lamun disidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS ti golongan O ka golongan A emang darah aduh ieu kos darah bae cenah kiai aing mah nyahonna sakitu doang aya ge darah A darah O nyana ge sakitu bae golongan A golongan O tah sia nyogok pan harita teh jadi PNS mun Gusti mun mantap nyogok lantaran mun teh nyogok teu bisa jang naon sia eta nyogok jang dahar apa beueuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia ngebagen di sidang kitu ngebagen sia ndeu kumaha coba okos jelema dititah maca khutbah Jumat teh kan bahasa Arab contohna anu konkret Kangjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae padahal nu datang teh di berbagai negara Yaman datang Ethiopia datang Habsyah datang di mana deh di Eropa datang Mesir datang di berbagai negara berbagai bahasa Kangjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae teu make terjemahan tak kuari urang make bahasa Arab bae hajut teu kaharti ku urang engke usul pan di akhirat Gusti abdi mah pan teu kaharti kitu teh donan kitu mantak ditarjamah ge teu kaharti bahasa Arab teh ai sia teu kaharti aya eueuh sia tajang belajar supaya ngarti dibere umur sia sabaraha abdi umur 60 tahun manya teu ngarti bahasa Arab hot bacaan pake naon ku sia abdi pake PNS jadi guru teu kuat mani eueuh kesempatan jang ngarti bahasa Arab hot bacaan tolol sia ai beuteung nyayut sia ai hot teu ngarti goblok sia
lamun dikitu-kitu ku malaikat saha anu salah coba deket ongkoh ka pondok pesantren deket ongkoh ka majelis taklim deket ongkoh ka kitu sekolahan bahasa Arab datang ka sia teu nyaho-nyaho acan khotbah sia pake leg-leg bae sia pake dahar bae ku sia waktu pake ulin bae sia waktu teh ku sia datang ka teu nyaho khotbah acan Zabaniyah rante siapkeun yeuh jam PNS sarep ke tengah kena ngerebek ieu mah pernah instruksi ti bupati sasya dimeyakeun nyaho seret jeung bupatina teh jawan ka bahasa Arab hutbah acan seret dikitukeun sia cak aing kitu-kitu gara paeh geus sia teh heula aing padari ye eta uraian Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana aya kesempatan yang mondok teu mondok goblok lain Imam Syafi'i nu dicarekan lain ulama nu dicarekan PNS guru anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab seren kadenge ku jelis ya kadenge henteu aja di ditu di terjemahan teu goblok teh budak ku sportif teuing teh si budak murnikeun lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ge ku malaikat ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge eta mah teu sabaraha aing mah bari seuri malaikat bawa seuri ban teu seuri malaikat Jabani jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari can orang mah nya algojo senyum mun aya algojo deuk bayan yo tama sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae aku cinta podok jae ge cinta mah kudu aku cinta yang eta kadinya neropna mauduna lamun endek cinta kudu senyum kudu seri cak awe asa stres ya we tapi lamun dek jadi algojo kudu marah mentak polisi sakapeung waktu mah tilok seris polisi keur di imah urang nya ngarokok seri tapi keur di jalan coba teuk ceuli datang ka seri bae ge sim padahal cak urang ge ye polisi wauh tetep teh seri helm seri padahal wauh nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi tapi di jalan ceuli tarohana datang ka seuri bae ge atuh teh serem nya polisi seuri mana simnya asalna cukup ku 1000 ieu mah ya nanti seri-seri jangan mah ketika Pak damai aja dah berapa damai lagi berapa ada nih Pak jangan begitu masukin yang lagi embungin di berek itu mah nyerekan tetep baik kudu anu tek jasukan dieta iya STNK jasukan dinyaset ajunya nana ka ditu rada lempang heula saeutik ya galak sada ya udah langsung pancen kieu nyawa aing pernah ditangkep goblok aduh masya Allah tah eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seuri engke lamun di sidang berapa tahun sih hidup 50 gawe naon cinglu aduh tah urang ditanya soal khutbah
ditanya soal salat bener syarat jeung rukun apa henteu, ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu, ditanya soal asupna sogok menyogok apa henteu. Nah engke anggeus nama di Rabbul Jalil di hareupeun Allah anu bakal langsung bener surga salah serem. Tapakuran ku urang hirup urang bakal kuati itu panjang nama. Masya Allah. Ketika orang teu kaharti khutbah, moal khotibna nu ditanya, moal kiaina nu ditanya, pakai naon umur sia da tangkat teu ngarti khutbah acan. Aya nu ngahina ku ari mah ye, muing nu ngahina. Aya muing kadenge ku ceuli nu ngahina. Ngahina kumaha? Eta khutbah cenah bolak-balik deui eta deui. Muing mun kadenge ku ceuli aing sungutna disaekeun sia. Ngaberewek sia mun di hareupeun aing mah asal leutik siana. Gede mampu aing ge. Atuh kunaon ngahina kanu bener? Sia kudu tapakur aing bener apa henteu. Ulah nyalahkeun kanu bener, jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah. Dibere umur sabaraha taun sia datang ka teu ngarti khutbah acan. Lain muina. Buku muina. Lain khotibna. Lain kiaina tanyana tuh jatuh disyaratkan urang kudu tarjamah eta Muhammadiyah atuh ulah nurutan Muhammadiyah Muhammadiyah menganggap khutbah dina Jumat teh jangan khutbah carita lain khutbah salat salahnya nama nu mantak apeng-apengan ka ditu ai urang mah khutbah teh agak ganti 2 rakaat kitu zuhur nu mantak kudu boga wudu tata carana dan lain sebagainya aya. Atau itu ulah urutan sasar mantak naon urang boga kitab lempeng tuh nya di umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diganti beungeutna jadi monyet diganti jadi babi ieu teh terus datang ka kiwari nah sanggeusna Kangjeng Nabi Isa ngadoa permintaan para masyarakat na para muhibinna diturunkan ku Gusti Allah li awalina wa akhirina jang tanda harita kaum nu awal di zaman Kangjeng Nabi Isa wa akhirina urang ge kuari nyaho zaman Kangjeng Nabi Isa sabaraha ribu tahun ka dieu lamun teh mah tina Masehina 2014 atau 13 kuari 12 geus 2012 tahun ti kelahiran Isa atau pengangkatan Isa urang kuari nyaho tah kajadian wa akhirina teh jang urang lamun tadi li awalina harita disaksian ku umat Kangjeng Nabi Isa idal li awalina wa akhirina jadi hari lebaran jang kami nu haladir wa akhirina urang kuari nu akhir jadi nyararaho poe naon eta kajadian pertama diturunkeunana poe Ahad poe Minggu nu mantak poe Minggu kaum Kristiani seolah-olah lebaran masuk gereja Minggu. Poe Minggu teteh. Poe Minggu hari besarna Kristen adalah poe Minggu. Nah iyalah itu kejadian di zaman Kangjeng Nabi Isa datang ka kuari kurang dibuka Al-Qur'anul Karim. Doa Kangjeng Nabi Isa na tertera permintaan umatna tertera dina Al-Qur'an tekna supaya urang nyararaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran. Rasul doana aya kemudian kajadianana jelas aya li awalina wa akhirina rugi nu teu ngaji poe ieu mah teu nyaho ka dongeng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam urang mah ngaji lumayan nu di luar mah komo lumayanan jadinya gua mah na ieu lah tinggal engke aya keneh masih nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa kunaon eta Kangjeng Nabi Isa dijadikeun pangeran apakah ngaku sorangan bahwa dirina jadi pangeran anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain kunaon lu mantak dijadikeun pangeran nah ilah ayat selanjutna wallahu a'lam